wijar meneng-meneng larayaden ati niramiarsa laraden ati niramiarsa Solendra katon pawarsa katon pawarsa lir kalimpunan mega budara Resi Bisma ngahulengar kemeneng Allah kemangkan duka kumaha salajengna Raden Dursala bade dicanak ka karaton Astina sedangkeun Resi Bisma uningayen Astina teh kandangna jurig sok sanajan manusia bener tapi asup ka Astina bakal jadi Dorna Dursasana Sangkuni saacana hampura di dieu memang kaula anu ngatik jeung ngadidik Dursala tapi ari pamalang kaula masalah ku guruna ieu Dursala teh can tepi kana pasti can tepi kana mahi pikeun ngeuyeuk dayeuk ngolah nagara sedengkeun Astina teh hiji nagara anu perlu dirojong kamajuanana ari ku Dursala majigana kaula teh rada leutik hate ieu teh can manjing can waktuna ulah waka dipaksa hapunten satu acana ieu teh Dursala ieu teh putra mahkota ceuk pariwasana mah putrana Anger Dursasana tokoh Kurawa di dieu watak wantos ieu nu kagungan hak nah bade disimpen heula di dieu atanapi bade dicanak ari kitu wayahna ieu mah sok sanajan ieu budak can mahi oge tapi ari kamanang kolot mah moal salah ieu budak bakal unggul ieu budak bakal mapakan atawa bakal ngaleuwihan sakur-sakur jago anu aya di dunya heueuh cek mang oge cek mang oge cek Habib Syarif tah kitu nu mawi tapi kaula asa cangcaya ka ieu budak ampura bager ieu mah api-api we eyang teh embung ngaleupas hidup hidup teh ulah ibarat nama ulah nyampurkeun kandang mau kade wayana we hidup mah di dieu heula ayeuna mah kieu we urang taros we raga katineung Anger Dursala kumaha Dursala nah sanggup apa henteu pikeun ngajaga keamanan Astina piraku ari teu sanggup mah Anger eueuh piraku ceuk mah oge eleh ku dalang utar sok sanajan diomongkeun di Facebook oge kitu we geuningan enyoy dalang enyoy teh eta apanan eueuh dalang hot cek mang oge hot cream eueuh
dalang jago teh eta marukana peuting ngawajang lamun meurang dagang bakso ngeunah eta teh cek mau ge baksona teh heueuh mudah-mudahan sing lancar usahana gitu kumaha dulu salah nyangakeun sadaya-daya ri kaula mah mangga teh teuing nasi di kaula teh mangsana gede geus dewasa eukeur kari babakti ka nagri sabaraga ka nagara memang ieu jalana panginten uyut hapunten samukawis kalepatan kaula namung rupina kaula bade nuturkeun Kanjeng Rama bade ngiring ka nagara Astina pikeun ngajaga keamanan di ditu. Eta teh bener leres kaula nun. Dewasa ieu budak. Oh persis we dalang ieu digusur binojak rama cek mah oge. Eueuh. Marukana. Aduh. Buyut Dursala. Tapi eyang teh asa cangcaya cu hidup teh kudu kuat iman tapi sing pageuh tina kaimanan jeung katakwaan ka pangeran ulah kabawa ku sakaba-kaba sing istiqomah waula nun diestokeun ku kaula dorna ari kitu teh mah baik ieu Dursala dipasrahkeun ku kaula pikeun nyorang kabagjaan hirup pinuh rintangan pikeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara Astina tapi kade sakali deui kaula pepeujeuh ieu kanu jadi buyut kaula ulah jiga bapak-bapana ulah jiga uwana para Kurawa anu ngadoreksakeun rakyat pikeun kapentingan diri pribadi nepi ka rakyat leutik kagiles ku roda alam korupsi kolusi jeung nepotisme mahabu di Astina nepi ka rakyat anu teu mais teu meulem kababawa awas sing percanten we nah meuni eueuh kitu ceuk mang oge dulu sasana ayang kade ulah ngajurungkeun ieu budak ka jalan anu salah kaula guruna kaula anu boga tanggung jawab dalah nepi ka akhirat oge kaula nu mere ilmu kade Raden Dursala nitip we cu eueuh ilmu anu guna maksudna eueuh ilmu anu berguna di alam dunya lamun ilmu eta teu mangpaat ilmu anu nepi ka akhirat teh nyaeta ilmu anu mangpaat boh jang diri pribadi boh jang batur anu aya di sabudeureun hirup urang kade wayahna incu ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah ngadengekeun kolot-kolot maneh anu memang sifat jeung tabeatna kaluar tina kamanusiaan dawuh timalan uyut ka dieu heula incu ka dieu rung arum sari pamatrining rasa
rasa suci kadiwincik perlambang sabar darah rum Sari pamatren rasa suci kadiwincik peraman sabar darah Resi Bisma bingung temangi tungtung susah manah nutaya sudana pas Dursala nangis nakapati-pati nyusut rarai dening sutraji mang tahun-tahun lila nah kaula ngatik jeung ngadidik ieu Dursala ayeuna hidup mangsana makalangan Dursala kade omat nitip ulah kabawa ku sakabak-kabat dawuh ti malan diestokeun waulan gebral ari kitu teh mah nyuhunkeun ridho nawe uyut doa restu uyut marengan ka hidup baik Dorna kumaha kasepuhan ku kaula Dursala dipasrahkeun ayeuna keneh mudah-mudahan sapa munut kinuran sapa neja tinekana nuhun atuh jisim abdi oge moal lami di dieu teh sareng sadayana para Kurawa ngantos di luar nuju ngabaso bilih kitu bilih nambahna loba teuing da bahaya atuh mahal mayarna murinan mung panuhun we ieu teh di luar bade dipentes heula ieu teh Dursala teh ku sadaya para Kurawa dugi ka mana kamampuanana pekainya nganitip we omat ieu buyut kaula sumuhun diestokeun sakitu panginten anu kapihatur hatur ribu nuhun ayang bral kasep doa restu uyut marengan ka hidup kade nitipenya eta ceuli eta hate eta pikiran eta lisan anu ngawujud amal tingkah laku anu parat ka akhirat nuhun jurung doa sok bral kasep satria anu utama atuh sami jisim abdi oge bade premios ke heula sia cicing heula di dieu atuh jisim abdi bade neras wae gitu bade nyusul anger Dursasana ke heula sia oge cicing heula di dieu sia
Heuh. Nah sapu puding kakan kieu ieu teh. Heuh. Kumaha. Incu kaula para Kurawa dididik diartik ku Resi Kombayana kudorna dijajar sok kalima Leres. tapi ilmu sakur anu katampa ku incu kaula teu mangpaat sabab tingkah lakuna dipangaruh hantu ku setan anu beureum. Kasaha eta teh paling ka abdi atuh kakang tua. Heuh. Kaula teu percaya di Astina sabab di Astina aya jin Jin naon? Jin danjun kitu. aya jin bodas jeung jin beureum. Tah jin bodas mah ka kakang tua jigana. Heuh. Ieu tas we aing mah hanyakan nyekel tas we lamun teu mah di dedot ieu teh da. Di dodet pangit Heuh tah eta. Heuh. Malum we atuh ieu teh da geumpeur. nitip Dursala ulah nepi ka sarwana jiga para Kurawa dipengkolkeun ku maneh dua andorna pangpangna sangkuni awasya. Aduh ampun paralun sepuh teu wararantun teuing awas nitip Dursala ulah dipengkolkeun tingkah lakuna sabab kaula anu tanggung jawab Diestokeun. awas ya lamun Dursala nepi ka nincak kana salah jeung kasalahan sia diteangan ku aing. Nah ieu teh. Mang na geus kolot ieu teh da atuh lamun diadukeun jeung Aswatama mah ieu teh da moal burung eleh. Sepuh Bisma teh. Heuh. Jep we atos dieu mah tos tah kitu we bral ka itu. Sanajan Dursala geus dipasrahkeun kanu jadi bapakna tapi kaula moal leupas ngaping jeung ngajaring Dursala uyut bakal marengan hidup cu deuh teuing awas dorna sangkuni awas ya buyut kaula lamun kumahaona awas ya ku aing diteangan. Aluh asa teu ridho ieu hate jigana kaula ulah leupas ieu mah urang talingakeun wae jigana Dursala uyut aya di satu kangen hidup bakal nuturkeun hidup rek ini ka mana bakal dituturkeun sadayana wayahna ieu Pancasila ieu angger Dursala ieu teh anu mana kajeng iya nu kaluar tah
acuk berem eta mah paman Sangkuni lain eta tuh oh itu dulu salah wayahna geus di kolingan Nur Salayana hari prung der kayaknya orang pantas dia di lapangan Uyuh semangat daud timal hege ka para kulawa sadaya ayo ka punga baya marah saya hege ayo Nur Saleh ya dong dikit tuh marukana iya Citra Yuda Cit letik Yuda perang letik jago perang percaya ada mah koyo marukana pira Nur Salah kabeh eueuh nu wani saasina mah kari mah canten malukan saha aya nu micen cangkang cuak deui teh oh jauh geus diganti ulah nyapirakeun ka nu kieu patut Citra Yuda letik Yuda perang letik janganlah harai nah saha nu miceun sampah sembarangan ini teh di mana brona hasna Nur Salah ulah kaget dia jeung aing heula sia teh tong kosong nyaring bunyinya cek mau ge eueuh nu tarik ngomong mah eueuh eusi cek mau ge eueuh bujang-bujang kitu nah daya bangsa tiasina oge kalakah hees Citra Yuda mah eueuh kalakah molor eueuh urang saksian we pokona mah Aswata mah si wek-wek brut si Ajina Moto si Roko Danhil si Sampurnamil eueuh si Ajina Moto si Besti pokona mah beres si jalan tol waulah nun pula ama kumaha wayahna mundur heula bere heula lolongkrangkan ulian wayahna nuwun ingin dateng sini ge lamun kabeh geus elek kakara Aswata mah balik kitu eueuh geus dara kitu ieu teh teu acan wayahna pemanasan heula tuh itu awas Nur Salah awas Nur Salah ieu memang kaula Nur Salah ieu teh saha ieu teh Citra Yuda ieu teh amang hidup ieu teh saha Citra Yuda Cit letik Yuda perang letik jago perang ning teu meunang acan pemanasan ngayukon anjing teu meunang euy aduh jago perang anjing keur marukana sabanyaran mah saha nu teu apal ka Citra Yuda si dedik Yuda dan kusasi awas
Ter, maju. Woi. Karasa. Kumaha? Karasa. Teu karaos naon-naon. Lah, gede bohong budak teh sia. Hana ieu watakna ieu lamun diteungel ku leungeun anu kencang bakal ngakeuleuyeung ka rumah sakit. Lamun anu katuhu awas ieu bakal ngakeuleuyeung ka kuburan. Bade milih nu mana? Cobi we duanana. Aluh tang soblong. Wah, tadi. Kerasa. Kerasa lu. Guys, tunggu dulu was gitu atuh. Kerasa lu. Teu karaos naon-naon. Ini kau bohong gitu ya. Legikeun. Mang Citra Yuda kamari di terminal dikulung ku 20 orang. Teu ngeja. Teu henteu ngejak. Henteu. Naha? Nya udah teu eling atuh. Kumaha Citra Yuda? Aya wong. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sigana tonjokan anu merek peka kaula teh punah ku tajongan pira kitu. Wah, asan atuh, asan. Bieu mah acting. Acting pemanasan. Wah, biasa we da mang mah. Sanajan mang teh tukang gelut, mang oge tukang peran di film gitu. Ari kitu kumaha aya kawantun keneh ka kaula. Aya atuh. Was! Kunaon eta aduh ulah dijejak eta urut labuh tina ojek alah. Lepaskeun Ben lepaskeun aduh ampun aduh urut labuh urut ka tempat mixer aduh bade maju apa mun bade mundur demi Allah bade mundur lepaskeun naon Lepaskeun nyeri demi Allah. Den lepaskeun nyeri Den aduh lepaskeun Den. Alah. Astagfirullahaladzim. Iya geningan tanah-tanah jelema jauh ti Allah ti astagfirullah. Alah. Dasar jelema jahat mah jauh ti pitulung Allah. Nagus pas geningan. Wah. Lu salah. Astagfirullahaladzim. Sia. Hadiah yang jeung aing nu salah. aya pik Anteun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pik kaki Cek mang oge naon eueuh sia nu loba ngomong aya teh ya. Kadang deui aswata mah turun tepokeun. Heuh. Kalau kan ayo sadayana. Hige kapung wakul mah. Ayo.
salah ieu teh. Kaula pundur salah. Oh. Lur salah ieu teh leme Allah. Kaula pundur salah. Oh. Urang pada adu telu ampar tiga. Ari Mang teh saha? Abdi Icang. Ari kitu kumaha? Bade ditenggel kulengan kenca atawa katuh. Mangga teu langkung. Oh tulanggung. Teu langkung. Karaos sakitu. Cikan atuh neungeul teh make tanaga. Wah, nah, tapi nu bieu teh tanaga. Karaos sakitu. Ah nah. Noel ge henteu jigana eta mah. Wah, ulah sombong den ah. Yeuh rasakeun. Aya eusi saeutik. Karaos sakitu Teu acan. rasakeun. Dua kao. Tuliskeun 2 kao. Ame 2 Halo. Ah da eueuh nu bisa diandalkeun ti astina mah ti Kurawa Iwa ti Aswatama. percantan. Aswatama eueuh. Aswatama si wek-wek but. Ayo maju wayahna ayeuna. Duh digedateun sadika dur salah awas. Ayo. Saha ieu? Kaula Aswatama Oh paman Aswatama nyangakeun semah pangabaktos. diterima. Urang pada adu tru ampar tiga. Mangga nyangakeun. Rek nyerang apa rek diserang? Mangga teu langkung. Has! Puas ya. Puas. Sekali tajongan kumaha we dulu salama Messi jeung Ronaldo atuh. Ti dieu Ronaldo tah. Ti dieu teh, ti dieu Messi. Malukana diajarkeun homang eta teh. Ngan mang teu bisa na udah geus encok kitu. Nepi ka kitu Aswatama ulah ngerakeun kolot. Hudang. Bangun. Get up ayo bangun. Hei. Aluh. Kumaha kuat kene? Rada liur sagede. Nepi ka Ugah. Ugah, ulah gitu ah. Wira ku jagoan kitu. Salah nahan ayo Aswatama ulah gitu. Aluh rada liur pang diupkeun. Cager. Kumaha?
Kelakah beuki lieur bau jengkol. Ah, sia teh. Maksakeun we goblok atuh sia teh ah. Aya bejana. Bocah-bocah Kulap. Aswatama unggul. Unggul Aswatama. Nya tiup eyang teh atuh. Tiup kolot mah moal meleset atuh. Aswatama. Bocah. Aswatama eleh. Menang kaera meureun goblok sia teh ah. Eueuh Aswatama. Ceuk ama oge lamun gering ulah maksakeun. Ulah maksakeun. Ama Lamun gering ulah maksakeun. Sakirana diare mah ulah ini. Eueuh sakirana corona mah ulah ini sia teh. Geus ka itu. elu Ayo. anakna we jeung anakna diagul-agul teh. Ari tempo kitu mah loba alasan kalau teh. Iya. Pahlawan sebenarnya mah Malukana Citra Yuda. Citra Yuda perang. Letik. Jago perang. Ulah. Sorang tapi kalau cewek kata mau mundur ku sasiku mau ngecat ku satu jam beas Manganya ngageus sadaya daya paman. urang pada atuh tu ampar ti masa ka kedik sakula braya ting bosap sakula baungan prasarana maju Coba maju paman.
Satria sami tanding Paman tingali anak kaulah kabeh eueun nu mampu nyi hareupanana. Luar biasa, luar biasa. Paman kumaha lamun ieu anak kaula Dursala ditugaskeun pikeun nyerang nagara Amarta dina wangkit kiwari. Paman kaula boga kayakinan lamun Dursala ngajorang ka Amarta si Gatotkaca moal mampu si antarja si Jakatawang si Abimanyu bakal moal mampu. Nggih kagede-gede si Bima si Ulistira si Arjuna nakula Sadewa oge moal mampu. Dia yakin Dursala bakal maehan Panawa. Kaula boga keyakinan kitu. Kumaha lamun kitu paman? Cocok jigana eta ide teh. Eueuh. Cobian we atuh calukan ka dieu anger Dursala. Anak kaula Dursala haneu kasep. Nyangakeun sadaya-daya kabodohan kaula rupi kitu. Alus. Salajengna kaula kedah kumaha. Iya. Paman, kieu anger-anger. Eyang teh jeung tuang Rama parantos ngabentuk hiji ide anu luar biasa cemerlang. Yen dina resan ieu teh aya hiji unek-unek atawa kanyeri ati nu jadi bapak tuang Rama eta teh Dursasana kantos diwiwirang ku Arya Bima ku Paman Bima ku si Bima eueuh Pandawa nomor 2 jeung sanak-anakna Gatotkaca antarja Jakatawang eta teh eueuh tak ku kituna lamun bisa mah pek hidup Dursala ngajugjug ka Amarta pikeun maehan para Pandawa sakitu tugas. Ieu mah hitung-hitung mentes kamampuh weh ka itu. Kanjeng Rama brot kasep.
rupina mah kaula bade nyalira bekan itu Iya pan kurawa aya di teh rupina moal tiasa dianalkeun alo pada aswata mah keur gering keur emplu ceuk mau ge alo jadi kumaha atuh kaleresan kaula teh diwirid ilmu Kanjeng Rama ilmu naon nyaeta nyalukan buta-buta atawa denawa syakur aya di sabudeureun. oh gitu eta teh Apa man eta ilmu kaula bisa nyaluk bisa mimpin para denawa. alo nah eta mah perwatak ilmu emang meureunnan Sri Weda dan Nurweda Sri Nurweda eta teh tidinya syukur atuh ari kitu mah sok wayahna bageul ieu mah tugas negara nomor pertama we kitu mah munggaran wayahna ngajugyuh ka negara Amarta paehan para Pandawa Nawaning dateng sanika katigas kantun pinara hamid we Kanjeng Rama pidoana bra bangun ayeuna ulah isuk eta nawaning dateng sanika ayo para kawan kabeh balik kayu agung babar wete samia rempel pagudonge aya rempel samia pang-pange sekar makaring ngalihe ngalihe aya panli si pananaru sigra datang kawinar ni sigra datang nirawau kok siapa tuna lampah eta Raden Bambang Dursala anu maksud bade ngajug-jug dateng Amartapura ngedalkeun sadaya kot buta hangkot buta ti kidulna ti kalerna ti kulon sareng ti wetan sadayana kaluar tina rungkun hempak merbayaksa sapa medale pun Raden Bambang Dursala para denawa waulanun hula Raden aya naon ieu bejakeun ka abdi paehan ku abdi wayahna kumpul sakabeh hege Estu hamong hiji istilah dina
salawasna salawasna hati-hati gerangan ajen panjang urang ular ilmu tutut dunya siar nu amot kadani satria sesama sopan santun hati masa satria anu pinuji Rasulullah jeung umat salawasna hati-hati geureuh jaga ajeng diri satria anu ngabakti ka ibu rama satria sami tanding pada ulang sakti awas mudara kita jika kuda pasangan satria pada dijaya seimbang kita pada wadah silipan tinggalan nyawa rasa-rasa trialinu tak digungku malungku mayus panutan pangagung di pujung di ugung-ugung dia dulu sakabe kumpul malu mataku mawasa ukur mi boga atuh culang cireng pada deh mun urang mah nyisiran rek ini tante si ada racun ayah kutu aya kutuana modal sia alah modal pasti sia mulai sagede pulau pingpong kieu kutu modal sia lu baru wacing nak karena kutu deh walah ieu gede pisan ieu sagede hutang aing ka warung modal sia selamat malam semuanya Darara Mangsadayana perkenalkan nama saya Lionel Messi tukang cilok sageur teh sadarea syukur ari sageur mah sehat di Banyaran deh aya teh nya di pesantren Mukul ibadah kadaun seureu peresmian ieu pesantren anu ngadorong kasundaan teh deuleu
boh dina sajarahna boh dina nilaina atawa budaya pakaianana wah di dieu mah ditonyolkeun pisan. Matak santri oge diikat di dieu mah. Santriwatina oge dikabaya di dieu mah. Atuh nayaga oge di dieu wah dikopeah bari dipangsi. Ngan nayaga mah tara salat hanya karena jelah euy. Urang nu tara salat. Syukur dari kitu mah euy. Ieu teh ku alpukhana pangersa Buya Habib Iqbal Alaidrus hapunten disebat jenengan. Aya Den Haji oge Pak Haji Jajat bager eta teh kadeweke euy. Aya pangersana Habib Syarif, alhamdulillah mudah-mudahan syariat sadayana. Aya oge pimpinan pesantren pangersa Kiai Saiful Kholi. Aya Kilurah Ali tuh, aya Ustad Yana. Wah bager kadeweke da uing maci kamari ti mangkukna ulin wae ka dieu teh euy. Ngalap ilmu diajar di dieu da ari manusia mah kudu terus diajar lin. Ya. Bala Putra Giri Harja 2 aya Sumping. Api Sunardi tuh. Mang Ojos araya. Jadinya Doh pun paman itu tuh Bapak Dalang Yoga Suara Sunandar aya Sumping. Mang nupang bageurna, nupang kasepna. Anu teu oleh ngadukung keur iraha wae keur kumaha wae ka uing anu nyahan duduhan. Urang doakeun ku sararea Bapak Dalang Yoga Suara mudah-mudahan dilancarkeun sagala rupi pamaksadan saena amin. Amin.